teu nyaho kieu tadi medaling naon teu nyaho cek cenah teu nyaho ditanya Nini teu nyaho ditanya si Aki teu nyaho eta bisa medaling gitu itu medaling teh gara-gara si Nini bae nyebut medaling geus Aki ge nyebut medaling maksudna naon maksudna ieu teh teu ngarti cek nya teh barang didesek bae poho ka ngaranna cek nya cek Nini aing ka bapa sia poho ngaranna cek bapana ge aing poho ka sia ngaranna gorenganan parikun jadi eta pikun dan nusok nusok ulang tahun teh jelema pikun Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Engkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji anu ti Cipocok nu parantos masihan hikmah-hikmah maulid. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan panjang umur, pasihan kekuatan, dipasihan kalaluginaan. Oge bil khusus pisan ka ketua panitia pembangunan masjid berikut wakilna, berikut sekretarisna nu aya di sisi kenca kaula nu geus berbau kadaluarsah. Urang doakeun panitia pembangunan masjid anu teu dirobah-robah, masjidna geus jadi atuh nyanana ge embung diturunkeun deui. Hayang terus bae masjid geus anggeus ge hayang jadi panitia bae geus terus. Kajen kena datang ka kuburan. Di belah katuhuku lagi aya ieu panitia masjid kene seksi konsumsi Haji Muhammad Bahar. Alhamdulillah.
karumpul kabeh di dia berikut Bapak Lurah katingali aya polisi aya abri alhamdulillah nyana geja jelemakeun meureunnya milu muludan jeung urang terutama panitia penyelenggara PHBI nu alhamdulillah malam ieu malam pertama maulid di Kampung Cilongok City. Alhamdulillah malam ieu di Cilongok dihadiri ku satu orang Aceh. Ialah Bapak Putra, kedua Rajib Gandhi, Pandi, ketilu Haji Supendi. Alhamdulillah tanpa diundang datang babari apa guys kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah malam tanggal 2 ieu urang kumpul di dieu dalam rangka ngagungkeun ngamulyakeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Kangjeng Nabi teh kasep na jelema barang neuleuh ka dieu pang joren. Jadi hari ngadenge Kangjeng Nabi kasep biasa barang neuleuh ka dieu ya Karim. Aduh, potongan. Lamun Kangjeng Nabi ma akhlakna pang mulia-mulyana. Quran ngajelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Mun hayangnya Quran lempang Kangjeng Nabi. Barang deuleu ka dieu pang robed-robedna. Tah ieu kukula dibabawa gitu robah-robah. Kieu asal datang ka paeh kieu jangan mah. Geus kajeun lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula malamun neuleuh Haji Pendi teh inget ka dongeng anu ulang tahun. Aya nini jeung aki-aki umur 90 tahun ulang tahun. Asal neuleuh Haji Pendi mah inget ka dongeng eta. Ulang tahun dihadiran ku anak incu cicit kabeh. Masya Allah tuh peserta anu penghadir ngaran lagi ngariung ieu haraya kabeh haju dansa deh biasa dansa nini jeung aki-aki biasa dansa teh bahasa mana eta dansa main kencang-kencangan gitu. Ih, nyana biasa make my darling segala. My darling. Aduh, I love you my darling nini eta. Geus beres teh ditanya ku peserta. Ki, ini ai tadi my darling teh emang naon artina? Ih, tuh nyaho. Ki ai tadi my darling naon? Teu nyaho cek cenah. Nyaho ditanya nini itu nyaho ditanya si Aki itu nyaho ya tapi sama darling gitu itu my darling itu gara-gara si nini nyebut my darling guys Aki nyebut my darling maksudnya naon maksudnya itu itu ngerti ceknya nanti barang didesak we poho kangarana ceknya cek nini aing ka bapak sia poho ngarana cek bapak nage aing poho ka sia ngarana
gorenganan parikun jadi eta pikun dan nusok nusok ulang tahun teh jelema pikun tah maningan muludan mun muludan kieu ieu ngaranna jelema bener ieu Haji Pendi kolot-kolot ulang tahun goblok ieu mah masa kolot ieu ulang tahun coba cekel irungna pikun teh sih pikun di Cilongok mah eueuh ulang tahun eueuh eget 1 2 3 4 5 genep eta pikun ngaranna. Nah malam ieu mah urang maulidan mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus perjuangan Kangjeng Nabi sekaligus wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu urang harapan urang ku ngayakeun maulidan ge mudah-mudahan urang engke di akhirat diajak ka surga. Wah, Dulgani amin. Oh, potongan sama Dul. Mana? Jana yang ke surga Dulgani. Iya, tapi jana Jumahna mah dihareup ngan nundutan bae. Iya Dulgani. Tah jadi sakali deui harapan urang mudah-mudahan jaga di akhirat diajak ku Kangjeng Nabi ka surga. Sebenerna ye cek Kangjeng Nabi urang geus ngabogaan imah di akhirat geus boga cek Kangjeng Nabi ma bin abdin illa walahu baitan teu aya hiji hamba hiji jelema kabeh kecuali nyana ngabogaan 2 imah di akhirat. Waduh mantep jasa. Baitun fil jannah wa baitun fin nar. Hiji imah di sorga, nu hiji imah di neraka. Mudah-mudahan Haji Pendi bisa ka imah nu itu. Nu mana? Aya 2 imah. Urang kabehan ngabogaan 2 imah jang balik urang. Hiji imah di sorga, nomor kedua hiji imah di neraka. Urang ge boga rarasaan ieu kira-kira mun balik ka ditu ka akhirat, ieu urang bakal cicing di imah nu mana geus boga rarasaan. Geus boga rarasaan, ieu kira-kira ieu mah unek nanya bae ka jamaah. Mang Haji Pendi mun balik ka imah nu di sorga apakah imah nu di neraka? Tuh. Neraka cak Haji Adang neraka. Jadi geus diprediksi ku batur ge ngaji geus diprediksi. Nah lamun disebutan hiji-hiji eta teu bagus mendingan urang bae kuari mah nyekel diri urang aing sih mun balik ka sorga ka akhirat kira-kira imah aing nu mana ieu anu bakal didatangan apa imah nu di sorga apa imah nu di neraka urang geus boga rarasaan sorang sebab anu bakal balik ke akhirat nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP tah nu tilok boga HP bakalna cicing di sorga nu boga HP berarti kan hiji deui jangan haji malah HP ente coba kalau keluarkeun coba udah suka bohong burut ya. Sebab sama jaringan tuh beres sampai mah tah eta ciri dah eta be kadua di imahna tilok boga TV tah eta bakal balik dah ka imah nu sorga lamun anu boga TV eta ka neraka imah nu di neraka Dulgani boga TV teh boga tilu wah Masya Allah tambah jeung anak incu berarti ya
teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun dua imah. Hiji imah di sorga, nomor kedua imah di neraka. Terserah urang kuari nu urang bakal balik ke akhirat, apakah deka imah nu di sorga, apakah deka imah nu di neraka, pilihanana ayeuna. Cok dirage ngan anu kumpul di dieu mah pasti ka sorga kabeh. Iya tuh ieu pan urang cinta ka Kangjeng Nabi ngan paling ge angel ka sorgana. Mampir-mampir heula Haji Bahri, mampir di warung kopi. Haji Mansuri mah kumaha batur geus daratan ka sorga nya encan. Haji Mansuri keliling heula sebab di dieu nya sok keliling we pan eta angel geus ditarajakeun ku dulgane ge uwi ka mana uwi. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun jelema anu bakal jadi penghuni surga nu kuari ngabangun imahna dirapih-rapih, dibagus-bagus. Jelema anu iman pasti balikna ka imah nu di sorga. Amal mukminu payabni baitahu bil jannah. Anapun jelema mukmin bakal ngabangun imahna di sorga. Jadi orang kuari kumpul di dieu teh sebenarnya ieu teh lain kenaran keur ngabangun imah. Keur ngabangun imah di sorga. Aju urang kepenting tahajud, eta keur dirapih-rapih tah. Keur dirapih-rapih. Ulah tutungkul tahajud tilok. Tahajud tilok. Era di jelema ieu. Aisal. Atuh kikian we bener-bener. Masya Allah. Geus puguh pondasi-pondasi dem eta salat 5 waktu teh. Terus ornamen-ornamenna eta adalah puasa-puasa sunnah. Senin Kemis. Tah eta ornamen-ornamenna. Puguh sholat duha babeh eta keramik granit lamun sholat duha na 2 rakaat eta mah keramik ikat lamun 4 rakaat na ieu mah esedza lamun 6 rakaat eta marmer padalarang lamun 8 rakaat karara haji pendi karera. Itali istimewa. Terserah urang kuari ngabangun keur ngabangun imah diserahkeun ka urang. Jadi engke ulah kaget lamun urang ka sorga imah saya nu bagus ieu mah bagus. Oh ieu mah imah Kiai ti Cipocok ku pantes. Ieu mah Rajib Gandhi Rajib Pandi. Wo bagus. Ieu saya nu lurah bagus bab lurahna bageut. Ieu nu kentengan ieu mah nu Haji Rusdi. Kentengan. Ieu nu eod ieu nu Haji Masuri. Nya eod nya eueuh jelema ka mana ieu. Jadi dibangunna kuari ku urang ya Allah ya Rabbi. Nu mantak para aulia Allah wanian tapa di dunia jenting teu dahar ge asal ke di akhiratna rapi jenting baju teu pati mewah ge asal di akhirat kajenting teu boga kendaraan ge asal ke di akhirat kuari dibangun terus wanian nya nama mentang mata ti peti maca Quran teu eureun-eureun maca sholawat zikir moal kebel ieu urang hirup di alam dunia teh moal kebel. Dulur urang nu kira-kira bakal panjang umurna Jainal teh Jainal babaturan Haji Munjir tah babaturan Haji Munjir babaturan Haji Rusdi geus ti heula Jainal geus kieu bae di gara ka dieu di mana Haji Uwi Jainal geus ti heula tuh. Masya Allah nu ngarorakeun
kunyana ge di deulean bae ieu kuda karumpul di dieu aya naon cek jenal teh oh muludan cek kitu ngadengekeun teh kuburan ada deukeut teh da deukeut teh itu saja oh Haji Bahri tah ieu ke dideulekeun moal kebel urang Masya Allah karim geura bangun ku urang imah jang urang bangun ku urang supaya rapih urang lamun ningali BSD bangunan kabita lamun urang di modern ningali kabita di Kelapa Gading aya nu laporan kamari ieu ngajual imah hargana 40 miliar minta doana cenah kiai ieu imah deuk dijual sabaraha hargana 40 miliar oh cekola teh mun dijual ke Haji Rusdi mah mantep ya 40 miliar batur mah ngajual imah teh nah eta kan di dunia kobo di akhirat bangun ku ari ku urang ulah asa-asa urang bangun melalui hijrah minal ma'asi atau minal maksiat ila taat hijrah ya Kangjeng Nabi teh kapan diutus ku Gusti Allah di Mekah lahir di Mekah diutus di Mekah 13 tahun cicing di Mekah kemudian pada tanggal 13 September tahun 622 Masehi ya hijrah ke Madinah mantak hijrah teh mun dina fikih hijrah teh pindah min daril kufri ila daril Islam tapi di manaan ku ulama panjang hijrah teh urang mah hijrah teh ku ari mah geus bae hijrah tina maksiat kana taat mulai ku hari mengenal Kangjeng Nabi teh sebagai rahmatan lil alamin kemudian Kangjeng Nabi teh adalah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang setelah nyaho aju nuturkeun wah mantep teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka dunia akhirat loba jelema nu teu percaya ka Kangjeng Nabi di dunia na keneh teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka ulah teu percaya ka Kangjeng Nabi maksiat bae kana aturan-aturan Kangjeng Nabi tu NTB tu Palung eta maksiat ka Kangjeng Nabi aslina ka Gusti Allah mantap kula sok meringkak bulu bela mun di Cilongok kadenge aya nu mabok meringkak bulu Cilongok aya nu zina barang diteliti aya mah aya tapi lain urang Cilongok nu mabok teh alhamdulillah barang teliti tetep kudu neliti coba urang Cilongok lain oh lain ngan anu ngajual nama urang Cilongok leuwih parah tong kos kitu tah ieu sih ada ieu nya urang ieu salah setik gempa salah setik angin salah setik banjir ulah mengundang bendu Allah urang hijrah coba kuari hijrah minal taat minal maksiat ila taat di jero hate urang bae ya Allah ya Rabbi lamun Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ka Madinah lamun para sahabat hijrah di Mekah ka Madinah nyalametkeun agama abdi mandek hijrah tina maksiat kana taat sakitu bae geus tuturkeun petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun nuturkeun Kangjeng Nabi hampang ulah nuturkeun anu teu akur jeung Kangjeng Nabi boro-boro muamalah munakahat jinayat salat bae lamun akur jeung Kangjeng Nabi hampang aya jelema salat tapi teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi takbirna sabaraha kali sholli Allah usolli Allah aya anu ngamakmum kurang Arab cik kurang Arab da di Arab nu salat kos kieu ye tapi barang ka Indonesia loba kageteun urang Arab sakali deui sia teh jadi ku aing ditarik sia cik kurang Arab bener bae ka 4 kali 5 kali Allah ditarik urang mundur kurang Arab ka hareup langsung teu usole deui cenah mah langsung Allahu Akbar hebat urang Arab nyana nyileuk anu tadi teh
sakali bae cek ieu teh aya takbir sakali ngomong teu beres urang arep siapa sahabat deui itu karena ke jelema barodot teu nuturkeun Kangjeng Nabi nu pertama teu beres nu kadua teu becereg jadi atuh geus bae mantak ngaji jelema nu teu ngaji mah kos kitu tah lamun ngaji bahkan hampang ngeunaheun teu kudu hese-hese ja Allah maneulekeun bae jeung ngagerakkeun urang ge Gusti Allah mantak teu kudu hese-hese ulah usolli aya deui usolli far kebenaran di tukangna Ki Ja'far hayo par deui Gusti tadi aya di tukang tentulah walain salat pas ini nah iya kudu nu bener salatna kudu sesuai jeung aturan kudu jual belina atuh kudu sesuai jeung aturan urang lamun jadi karyawan kudu sesuai jeung aturan dagang dan lain sebagainya geus diatur ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang hijrahkeun tina teu bener kana bener urang hijrahkeun tina maksiat kana taat urang hijrahkeun tina anu tatadina kurang khusyuk kana khusyuk urang hijrahkeun hate urang nu tatadina kurang yakin supaya yakin ka Gusti Allah niatan mantepkeun ku urang ka Gusti Allah hijrahkeun hate urang masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah lamun tadi Kangjeng Nabi hijrah nyalametkeun agama para sahabat hijrah nyalametkeun agama bari bayangkeun ku urang hijrahna lain sakadar hijrah imah ditinggalkeun lahan ditinggalkeun pamajikan nu embung milu lantaran beda agama ditinggalkeun anak ditinggalkeun hewan ditinggalkeun batur menyelametkeun agama datang ke hijrah masya Allah kari geus urang mah kuari mah hijrah bae tina maksiat kana taat nu tatadina urang ngosok ngahiji di kamar jeung pamajikan coba dihijrahkeun urang ngomong ke pamajikan neng tadi muludan tita hijrah wayahna nya dek ditinggalkeun heula ku kakak beda kamar heulanan kakak dek salat tahajud sorangan cek pamajikanna atuh teu naon Gus kitu masugan bae kakak ka surga kula ka ajab bae udah tarariis asana ngomong kos kitu di istana pamajikan urang salat Allahu akbar di kamar dipoekan kan ku urang jam 2 peuting insyaallah kakarek beunang sarakata aya sorak koletrek ji naon sia teh jaenal boa wah pikiran kada juri teh pan urang mah aduh barang asyhadu alla ilaha illallah koletrek geus teu salam deui langsung ka pamajikan kare geussan kitu kan geus pan sakedeun amat aya jurig eta hijrahna sakedeung jasa hijrah teh boro-boro naon ku koletrakan bege urang mah sieun coba dimantepkeun ka Gusti Allah mantepkeun ka Gusti Allah urang hijrahkeun ku ari mata urang nu tatadina kurang bentak-bentakeun anu tatadina urang full nonton TV dihijrahkeun ku ari ya Allah ya Rabbi abdi ku ari deuk ngahijrahkeun mata moal pati nonton TV lah geus ku ari mah dikurangan tatadina 12 jam genep jam saetik lalaunan hijrah tah ngaranna mulai lamun teu ku urang moal bisa nah ieu bangunan imah teh ya bangunan imah ku urang ku ari bangun jang balik urang ke jaga lamun urang ku ari ngantepkeun salat henteu teh hijrah puasa urang henteu judi terus nah mabok terus naudzubillah min dzalik wa min dzalik nah ieu lamun balik urang bakal nyaba ka imah nu di neraka sing hade eta geus disadiakeun ku Gusti Allah ornamenna ge bagus kalajengking imah nu di neraka mah orai koros
Orai koros mana belah bari haji pending geus boga orai koros mah kuari gitu tak ieu jang balik urang persilahkeun kuari urang bangun jang balik urang ka akhirat di akhirat gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade urang hirup di dunia moal lila geus iman ke Allah iman ka Kangjeng Nabi tinggal kuari urang hijrahkeun mantepkeun kuari ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul pake aturan-aturan Kangjeng Nabi sakitu dina malam ieu urang ngayakeun maulidan nu tadi kula ge ngahadiran ngadengekeun geus luar biasa lobana kula mengan sakadar nambahan-nambahan bae lamun aya waktu malam ieu urang ngamimitian di dieu ke malam Senin di mana isuk kan malam Senin di Mah Haji Uwi malam Senin isuk malam Rebo ayo guys ieu pengaturan lagi tilok bebeja ya ka kula ieu aya tilok ngaturna ge aturan mah lapor malam ieu di malam itu henteu mun can ditanya can ngajawab Masya Allah karimi boga sekretaris ku kieu-kieu teh ya sekali deui urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere mantep keyakinan urang ka Allah mantep keyakinan urang ka Kangjeng Rasulullah sehingga urang dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah dere cinta ka Kangjeng Rasulullah diberi cinta ka ahli bait Kangjeng Rasulullah diberi daek ngalaksanakeun aturan-aturan Allah sehingga urang jaga di akhirat dihijikeun dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi urang di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Jeung Nabi diutus kemudian masyarakatna umatna teu percaya dibanjirkan ku Gusti Allah. Masya Allah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh dibere angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah ya Palestina ya Suriah Yordania Yaman ialah negara-negara anu kudu dijadikeun intibar ku urang supaya dijadikeun barometer kacamata sangka negara urang ulah terjadi seperti eta sebab ketika Allah ngutus seorang nabi ngutus seorang rasul dibohongkeun ku umatna siksa ku Allah. Nah lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna awas cek Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae setelah Kangjeng Nabi urang pupus dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in dilanjutkeun ku para aulia Allah aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibohongkeun ku umatna tunggu siksa sarua bae Masya Allah nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana di samping imankeun teh wattaqau ngajaga nyana kana iman sieun besi kuper jeung maksiat jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkefuran
Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi konsepna dua hiji amanu dua wattaqau bakal limpah ruah subur makmur loh jinawi lamun urang nyaritakeun barokah wa asal barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fi tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu ketika urang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ke jararadi barokah ngaranna lamun urang hayang kos kitu konsepna dua hiji amanu dua wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wallah tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati mah lain pidauh gubernur lain DPR MPR jeung presiden ieu mah nu boga langit bumi katut eusina nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard dua amanu wat taqau iman takwa ya Allah dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa di pemerintah galamun pidato teu jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip usia amanu wattaqau ya Allah ya Rabb Masya Allah kuari kaayaan di negara orang teh seperti kieu lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula di dinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngagenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae ja teu nyahoeun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je anda kula menanyakan hujan aya guludugan kiai ya sia rasakan musuh atuh kos kitu pada dasarna hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna
urang lamun nyaritakeun tentang sene moal ujug-ujug kaluar sene padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuheula di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teu diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu ge hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua panjang orang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus gari itu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka aing wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki ke alam orang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian anak urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh di desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mangga sebenarnya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi ta Rasulullah uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh anu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi enggeus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun
lain naik ke luhur langit bebas ka laut modar tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat teh ieu carita gede eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah nya ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana tuh sia hujan jeung teu mah urusan pangeran teh mendek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal tuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut aya tuh leuweuh wae atuh hese negara acak-acakan ya Allah ya Rabbi masyaallah karim lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih budak teh kuari di SMP pakaian SMP kuari manehanana neuk digawe di desa make pakaian desa kuari neuk digawe di kecamatan make pakaian garang PNS kuari digawe di kabupaten make pakaian PNS tanggeus lain deui kuari bupati ge pakaian lain deui gubernur lain deui presiden lain deui aya pakaian-pakaianana di alam eta ge sarua masyaallah karim. Nah ieu maka jenta mah keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos karar itu ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh bicanan eta teh seseleh lain nalagan nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul akba latifatul nafas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garoreng na dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg iya hese dua deket kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong bae mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak
geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilag-lag ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyedek diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman negara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia negara dorong. Aing mah lain dicaritakeun maju, dek nyaritakeun bersih roh sia. Dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya caritakeun kebersihan tuh. Ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur. Ulah di dahar. Je, sok urang dahar. Ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang. Henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya. Kalian sok aing. Ieu mah keur carita deui kebersihan. Tuh lamun urang salaman dibere bagikeun. Ulai kaduhung maka kaduhung amat gede tuh malusu teh basar bae mending leg-leg picet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mang-mang ulah dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet ku hari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deuk kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong atuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyehol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sekadar nyampaikeun doang nang macaan kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang
dimensi zohir awak kurang dimensi batin roh dimensi jero golbu dimensi jero adalah sir aya nu datang ke awak doang pikih ngaranna aya nu datang ke golbu mulai tasawuf tata tasawufan gene aya datang ke sir aya datang ke ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu itu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ka perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset nagara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat ngadenge pengacara teh geus tabu masyarakat ngadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat ngadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh lain teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh geus sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teu lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah ditu aya lele sagala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan bika-bitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu namah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawah na mang ja ieu mah teu kapelakan ku kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang
masalah guys Bang tahu ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang nanti mana arah raya nu betik nu betok julung-julung balik subur ngaranna nu barokah ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing dabut asal turunkan pancing ayaan epan hiji menang 5 ieu mah epan 20 tuh menang hiji acan teu berkah teh ngaranna kos itu tah loba teuing epan batan menang ieu mah epan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya epanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso epanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik menang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngoloso deui teh kudu bebe jata kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu diteu dipelakna jukut dan segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna gitulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu teh lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu
Tapi kapan aya sabara kontrakan ku ari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah para raeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu kaya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho atuh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu ku guna dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kene di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah asana India disiksa kajen kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabara ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun enggak teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah bangsa kok beda-beda sih nah ieu anu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah didaharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang
cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitona ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang sudah demikian salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang dek keluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu keluar masyaallah gunting pita gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun guna tak lantaran tadina dibacaan di doa ayat TV bungin ya nama ngandeuleuh doang paling ya iya mah lu mantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba belon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabelonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam komplotan jurig kabeh burung laila konsepna walau anal qur'an amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim isin wari istisqa urang ngajak saha dek ngajak saha istisqa dek ngajak saha pada istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu boleh ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ka Allah embe munding sapi bawa ka lapangan hayam bebek bawa ka ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih dina we kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu seueur Muhammad panas bebek panas bo kabeh teh cicing panas pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan
geus urang nama henteu dianggap sebab urang mah korupsi, sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tan penting hujan belah pokona mah isi nu rek bari deuk isi kok embung sahabaturna isi kok sahabaturna jatuh meminta ka Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah oh bungah luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan terus gebrek bae Kangjeng Nabi mah di masjid ieu pun Kangjeng Nabi balik bari Kangjeng Nabi teu bisa hujan teu bisa keraat ke hujan deui keraat balik nyana ka ieu mah saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kunaon emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan wajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret turun hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah iya wani urang lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nu tas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan iya tuh ibadah ya mah urang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran pan teu datang ka maksud teh mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba hayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung menuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ke embung ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamaning ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ge cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi nahorenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lalobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nu nang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing
geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata orang takwakeun ka Gusti Allah ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh neuleuh ka roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendigi kabarieun le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu ge nya. Tak bisa deuleu roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanem Senawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Makka Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ari Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh. Geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja jangan ada. Oh iya. Bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol lah gitu-gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat. Takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain make ieu ngobrolna. Urang ngadang urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Terus ngobrol gitu. Dak besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah diberjakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol. Tah, engke ge haju aya engke ge sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh, masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung uyut. Uyut. Lain jeung malaikat lain, aing jeung uyut cakena teh. Terus mah dasar dukun berenang nyawa aing dukun nyawa lain jak jangan pokon uyut bae. Aya kapal jeung uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos kitulah lain make ieu. Lamun make ieu mah ngaranna alam nu ieu. Alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab orang kaambe ku malaikat sengit orang maca sholawat kaambe orang maca Quran kaambe ku malaikat orang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat mah di luhur langit kadenge orang zikir tengah peuting malaikat nongton di luhur langit orang tahajud tengah peuting malaikat nongton nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah masyaallah nu mentak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim indal malaikat di alam malakut pada bebeja euy si anu deuleu ge ke peuting deuleu ditongton ku mana ijah malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu. Cak malaikat coba tatanggana deuleu, coba tatangga. Di nonton TV, cak kana. Waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat mah ngobrol. Malaikat, oh, tama kiaina sih, kiai kos kitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Cak malaikat, oh perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita, jauh kitu jangan teu sebenarnya mah.
ya Allah familalul qura wallahu a'lam.